Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pasal 37 netelakeun pirang-pirang sabab sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal asbabus sujudi sahwi ari pirang-pirang sujud sabab sujudna sahwi. Ari pirang-pirang sababna sujud sahwi arbaatun eta aya 4. Dina pasal ke-37 ieu netelakeun masalah nu jadi sabab urang kudu sujud sahwi sadayana aya 4. Tah jadi kada hafal naon sababna dina salat kudu make sujud sahwi. Tah nu kahiji tarku ba'din min ab'adi sholati, ninggalkeun sabagian min ab'adi sholati tina sunat ab'adna salat. Ninggalkeun sabagian tina sunat ab'ad. Pan sunat aya ab'ad aya hayat. Naon sunat ab'ad teh? Kayak kapayun aya seperti kunut jeung sajabana nya kayak aya pasalna khusus nu ngajelaskeun tentang sunat ab'ad ta. Ninggalkeun sabagian sunat ab'ad seperti kunut. Nu kadua tah lamun urang ninggalkeun anu sabab ieu mangka urang dikudukeun sujud sahwi. Min ab'adi sholati au ba'dil ba'di, atawa sabagian tina sabagianana gitu. Tina sabagian sunat ab'ad atawa sabagian teu nomor 2 berarti atawa sabagian tina bagian sunat ab'ad. Pan lamun misal kunut eta hiji sunat ab'ad, tuluy ninggalkeun sabagianana tina kunut eta kitu. Misalkeun ninggalkeun doana atawa naonna ta. Eta dikudukeun urang sujud sahwi. Kadua, asani ari anu kaduana pi luma eta migawe perkara yubtilu anu ngabatalkeun naon amduhu migawena itu mah, wala yubtilu jeung teu ngabatalkeun naon sahuhu pohona itu mah. Kadua migawe perkara mangga dicatat supados teu uah-uih nyata videona. Migawe perkara anu batal mun ngahaja ninggalkeun gitu. Mun ngahaja ninggalkeun tapi teu batal mun poho gitu. Tah kayak kapayun aya naon we perkara anu ngabatalkeun kana salat mun ngahaja eta ditinggalkeun ngan teu batal lamun matak poho kayak urang tingali di tengah namana cenah nu ngabatalkeun teh. Seperti ninggalkeun rukun anu kudu pondok seperti itidal. Itidal mah ulah dipanjangkeun. Ai urang poho panjang teu ngahaja ngan lamun ngahaja mah batal tah. Lila itidal teh. Tah seperti eta. Katilu asalisu ari anu katiluna naklu ruknin qaulin, ninggalkeun hiji rukun anu bangsa ucapan. Karena rukun salat kan aya nu bangsa ucapan, aya anu bangsa pagawean. Naon nu bangsa ucapan? Contoh seperti rukun salat nu diucapkeun teh surat Al-Fatihah. Ku urang teh dipindahkeun ila ghairihi malihi lain kana tempatna. Itu rukun. Eta mah keur tasahud awal atau akhir ujug-ujug maca Fatihah. Itu teu inget poho ngalamun teh salatna. Atau saking kuhusun teu nginget-nginget kana rukun bisa wae pan. Kangjeng Nabi sok salah matak dicontohkeun kieu Kangjeng Nabi ge dina netepan teh sok salah rakaat karena naon? Salahna Kangjeng Nabi mah lain ngalamun tapi geus teu ngingetkeun kana rukun. Saking kuhusu. Tah. Naon cenah bieu teh katilu ninggalkeun rukun bangsa ucapan lain dina tempat ninggalkeun salah wae atuh mindahkeun. Tah kitu mindahkeun rukun bangsa ucapan lain kana tempatna. Tapi bangsa ucapan ya tah.
Nu kaopat iko uruknin fi'liyin ma'ah timali jadatin kaopat Arabi kaopatna iko uruknin nibakeun hiji rukun fi'liyin anu bangsa pagawean ma'ah timali jadatin sarta mikul ragu dina tambah contoh dina rakaat misalkeun urang salat lohor poho dina rakaat ieu teh tilu apa opat tilu we tambahan sarakaat deui. Nah ari pas keur nambahan eta di tengah-tengah pertela jelas alah urang teh geus opat berarti teh kalima. Nah tuluikeun salat ngan ke kudu ditutup ku sujud sahwi. Tah jadi kaopat teh nibakeun rukun anu bangsa pagawean gitu. Barina mikul ragu-ragu. Nah ragu-ragu teh tarodudin teh ragu-ragu. Gitu bae nulisna kitu we. Anu nongton mah cing aralus ya nulisna cing rapih. Dia mah asale keur syarat bisi sok rada malaung teh ditulis teh. Tah jadi eta para wargi sadayana anu ngajadikeun sababna urang kudu sujud sahwi wihan deui kahiji ninggalkeun sabagian tina sunat abad atawa sabagian tina bagian sunat abad. Kayak kapayun aya kadua migawe perkara anu batal mun ngahajana tapi teu batal lamun poho gitu. Tak katilu mindahkeun rukun bangsa ucapan lain kana tempatna seperti Fatihah dibaca lain dina tempatna. Tah kaopat nibakeun hiji rukun nu bangsa pagawean bari mikul aya ragu-ragu teh mandeg mayong tadi dicarioskeun dina masalah poho dina rakaat misal. Tah ieu pasal ka-37 anu nyarioskeun tentang sabab-sabab sujud sahwi dilajeng kana pasal 38 tentang abad salat. Tadi dicaritakeun naon bae eta abad salat teh sunat abad karena sunat aya sunat abad aya sunat hayat. Tah anu kudu sujud sahwi mah lamun ninggalkeun sunat abad. Kitu para wargi sadayana mudah-mudahan tiasa dimangertos manggawe diulang-ulang anu kirang hartos tiasa taros wae di kolom komentar. Hatur nuhun tiasa diantos video nu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.